ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-musiri wa fa mutajibud da'wati rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Susunan acara di ngawitan duwikin kasalawat pantos duwikin. Mudah-mudahan awasan urang sadayana anu lepatna kenging magfirah sang rahmat Allah Subhanahu wa taala pangampura dina kalepatan anu sayana mudah-mudahan sing kenging ganjaran ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyenca kana acara nu salajengna nyaeta acara pokok tausiah ti pangrasana pengrayi atau toh ti wanasuka. Mangga para ibu urang kalihna diamankeun tong aya anu gegerewekan tong aya nu hareureuy urang tengetan kupingkeun ku urang sadayana mudah-mudahan aya canakeun urang kanggo pipekeleun ibadah ka panjenengan mudah-mudahan urang sadayana aya dina panantian Allah Subhanahu wa taala. Waktos sareng kahormatan disayeukeun. Ibu-ibu paling itu tinggal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqatil qalbi wa biriqati rahmati thumma talinu juluduhum wa uquluhum wa qulubuhum ila dzikrillah atfa'tu ghadabahum bila ilaha illallah wastajlabtu mahabbatahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati jamanun ala ummati yatabahhaunal masajida wa yatrukuna wa la ya'muruna illa qalila wa taraku du'afa al-hadis. Puja puji syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Alamin. Shalawat salam salamina muga dicurah limpahkeun ka Nabi urang Rasul urang buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap ka kulawargina ka para sahabatna para tabiin tabiat dugi ka urang sadayana pamudah-mudahan urang sadayana kaangkeun umatna bari kenging sapaat mantena engke di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun syaihi wa sayyidinal kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan,
anu tetiasa disebutan satu persatu namun insyaallah moal ngirangan raka hormatna sim abdi kamarantana. Nu penting urang doakeun ku urang sadayana, guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajengan, para asatid wa asatidah, nu caketna, nu tebihna, nu sepuhna, nu anomna, nu hadirna, nu henteuna, kum kasadayana, pamugia sadayana sing aya dina ridha, rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan sim abdi kersana aparatur pemerintah, mobil khusus Bapak RW, aya Bapak RW na? Aya. Alhamdulillah. Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sadayana yang saya hormati dan mudah-mudahan dapat kita taati. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana ahli pangaosan anu sami rawuh di patempatan, anu sami-sami miharap ridhona Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina ieu saah kersa ngalungsurkeun rahmatna ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang sadayana dina ieu saah tiasa kempel ngariung hempak marabayaksa di patempatan anu mulia. Daya sanes panginten acara namah pangaosan pengajian jerona tujuana memperingati Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna teh tos lebat Sa'ban. Tos lebat Sa'ban. Berarti memperingati Isra Mi'raj Sa'banan ongko berenya teras bade mayunan Ramadan sae salerosna mah ieu teh. Ciga akhir tapi sae Rajabna kacana, Rajabana, Sabanana kacana, insyaallah Ramadana urang mudah-mudahan dipangjangkeun yuswa tiasa tepang sareng sasi Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salerosna mah wengi ayeuna nu kedah nyarios di dieu teh kersana pun rama jalaran anjeunna miwarang pribados. Abdi teh jadi bingung ya teh maju kena mundur kena gitu. Bade maju udah dititah ngaji gitu, lain dititah dahar. Lamun dititah dahar mah insyaallah. Bade mundur bingung udah dititah ku sepuhnya. Aduh bingung ya teh. Lah urang paksakeun wae. Da ari urang ninggal upami bade jadi deung tos sagala rupina mah jauhnya dina ilmuna, dina pangalaman, dina nyariosna jeung sagala rupa lah. Ieu mah etang-etang naon cek paripaosna malah lauk buruk milu mijal gitu nya. Tapi rada regreg oge gitu di piwara ngaos payunan para kiai para ajengan utamina ku kasepuhan. Pami teh mah aya dina lepat panglereskeun we nya tong asa-asa, pami aya dina bengkok panglempengkeun, pami aya dina nangkub pangnangkarakeun we mudah-mudahan nya sadayana. Hadirin rahimakumullah, jalaran ayeuna tos lebet Sa'ban. Si Mabdi di dia bade nyarioskeun dawuhan Kangjeng Nabi anu didawuhkeun ku Osamah bin Zaid. Saur anjeuna, ya Rasulullah, lam araka kasiran tasumu minas suhuri tasumu fi Sa'bana. Saur Osamah bin Zaid, ya Rasulullah, abdi mah teu kantos ningal kasalira nyeureurkeun saum sapertos nyeureurkeunana saum salira dina sasi Sa'ban. Naon nu ngajanten alasan, naon nu ngajantenkeun sabab. Saha Osamah bin Zaid teh? Osamah bin Zaid teh cucu angkatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna jalmi anu caket sareng Rasulullah. Dugi ka anjeunna apal Rasulullah saum sareng henteuna. Ieu teh Rasulullah teh keur saum, Rasulullah teh henteu apal. Dugi ka anjeunna nyarioskeun lam aroka kasiron tasumu. Dugi ka nyarios kitu teh jalaran anjeunna caket sareng Rasulullah.
Osama bin Zaid teh saha? Cucu angkat Rasulullah. Putra saha? Osama bin Zaid teh putrana Zaid bin Harisah. Urang kodok heula salidnya. Saha Zaid bin Harisah teh? Zaid bin Harisah teh putra angkatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina riwayat diterangkeun eta Zaid bin Harisah nuju alit kira-kira yuswa 4 tahunan ya. Ayeuna nyebabkeun 5 tahun mangkat sareng ibuna ti kotana bade ka Mekah ka bibina. Di tengah perjalanan Zaid bin Harisah jeung inungna sareng ontana numpak onta ya dibegal kusaha ku Bani Qais dibegalna teh dicanak dibegal ontana dicanak inungna dicanak Zaid bin Harisahna dicanak ontana dijual inungna dijadikeun amat Zaid bin Harisah ge dijadikeun abid dicanak Zaid bin Harisah ka kota Mekah didagangkeun di pasar Mekah ya dagang budak kawas dagang sayuran we kitu nya dagang budak ieu saha nu rek meuli ieu budak ieu hari budak ditinggal aya alona Siti Khadijah jedenganna saha Hakim bin Nizam eta Hakim bin Nizam aduh cenah kaperangan cenah ieu aya budak aya abid budak gitu urang peser dipeser ku Hakim bin Nizam nya dipeser tos dipeser terus dihadiahkeun ka saha kanu ngajadi bibina jenenganana Siti Khadijah dipasihkeun ku Hakim bin Nizam dihadiahkeun ka saha ka Rasulullah sareng Siti Khadijah. Naon sababna kaleresan Rasulullah dina waktos harita tegaduh putra pamegetna sadayana ngantunkeun Sayyidina Qasim Abdullah sareng Sayyid Ibrahim ngantunkeun cek Hakim bin Nizam urang hadiahkeun ieu Zaid bin Harisah teh ka Rasulullah dicanak ka Rasulullah sareng Siti Khadijah beres di dieu nya kacaritakeun ti lemurna aya nu sok jararah ka Ka'bah menakan sareng Zaid bin Harisah asa budak orang ditu cenanya asa budak Mang Anu cenah weh kaperangan leres pisan bapakna teh kaleungitan nu ngajadi istrina nu ngajadi putrana bebeja manesna di Mekah papanggih teh jeung si anu Zaid bin Harisah jeung pamajikan kuring cek eta jalmi kuring mah teu ningali pamajikan maneh mah ngan kuring teh ningali budak maneh nu ngaran Zaid bin Harisah teh aduh di mana cenah eta teh lah cenah pokona mah anjeun mangkat we ka Mekah kege anjeun bakal patepung jeung anak anjeun eta bapakna mawa emangna mawa adina mawa lanceukna mawa emangna Zaid bin Harisah mawa uwana Zaid bin Harisah mararangkat sadayana ka Mekah neangan saha neangan Zaid bin Harisah dipilarian akhirna patepang. Ternyata Zaid bin Harisah teh diasuhnya dipimili kusaha ku Rasulullah sareng Siti Khadijah didongkapan we ku ramana ku emangna jeung ku uwana assalamualaikum nya oh cenah laresna salira teh ayeuna mah nu ngagaduhan ieu senam urang kali abdi jenengan Zaid bin Harisah ieu murang kali teh abdi teh riwayatna mah ieu teh rek jarah ka bibina jeung inungna jalaran anjeunna tetepi da dirampok akhirna dijual belikeun ku Bani Qais ayeuna dugi ka aya di anjeun ayeuna ku abdi rek ditebus ieu murang kali rek dicanak ka lemur abdi kumaha cek Rasulullah saur Rasulullah aduh kan nya mangga wae malah mah teu kedah dibayar lamun disakirakeun eta murang kali hoyongan uy sareng salira tidinya disauran ku Rasulullah Zaid ka dieu disauran barang disauran ku Rasulullah Zaid anjeun kenal teh ieu bapak anjeun mang anjeun jeung uwa anjeun bingung da keur alit keneh jiga-jiga nama kenal sana ieu bapak anjeun ieu mang anjeun ieu uwa anjeun rek nyokot anjeun kira-kira kumaha anjeun daek teu balik jeung bapa maneh jeung mang maneh jeung uwa maneh kumaha walaran eta murang kali Zaid bin Harisah dilah
aya dina lagunan Rasulullah. Saur Zaid bin Harisah, Bapak, Mang, Uwa, abdi mah alim uih. Sabab abdi geus amangihan bab, langkung ti bapak ka nyaahna, langkung ti emang ka nyaahna, langkung ti uwa ka nyaahna. Abdi mah rek cicing di dieu wae jeung baginda Rasulullah. Mangga we salira bilih bade uih mah. Jadinya kumaha ku Rasulullah dipeluk eta murang kali. Jadi kumaha anjeun teh Zaid, abdi mah bade sareng salira we di dieu. Akhirna diangkat putra eta Zaid bin Harisah ku Rasulullah. Ageng tidinya Zaid bin Harisah nikah ka hiji istri nu jenenganana Siti Zainab bin Jahsin. Siti Zainab bin Jahsin. Beres tidinya nya dipirak eta Siti Zainab bin Jahsin ku Zaid bin Harisah. Allah merintahkeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, wayahna anjeun kudu nikah ka saha? Ka mantan istri angkat, ka mantan istri ka mantan istri putra angkat. Rasulullah ngagebeg kudu nikah ka mantan istri putra angkat. Tidinya ada perintah Allah nya, perintah Gusti Allah. Akhirna ditikah eta Siti Zainab bin Jahsin ku Rasulullah. Orang Arab protes. Ya, orang Arab protes. Ya Muhammad cenanya kawin merenya atau nikah cenanya. Nikah jeung saha jeung mahramna. Pendapatna teh. Cek orang Arab mah nyebutna teh mahramna teu meunang cenah. Ya, nikah ka mantan istri budak. Jadi orang Arab mah nganggapna sa Zaid bin Harisah teh putra. Nah, padahal eta teh putra angkat. Dugi ka diturunkeun ayat naon? Dugi falamma qada Zaidun wa tara zawwajnaha. Ban eta nya ayat surat Al-Ahzab. Dugi ka beres tidinya diturunkeun ayat eta, terus diturunkeun deui ayat kumaha? Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Rasulullah mah lain bapak ya, lain jadi bapakna hiji jalma ti pirang-pirang lalaki aranjeun kabeh lain bapakna. Da Rasulullah mah teu ngagaduh putra pamegetna ge sadayana ge parupus. Saha eta Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah mah kaya deungeun-deungeun we. Ngan pada diangkat putra ku Rasulullah. Tah Zaid bin Harisah mah hiji sahabat nya nu dicantumkeun namina dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidu wa tara zawwajna. Tidinya Zaid bin Harisah nikah deui ka saha? Ka Ummu Aiman, gaduh putra saha? Usamah bin Zaid. Jadi Rasul eta Zaid bin Harisah nikah ka Ummu Aiman gaduh Usamah bin Zaid, berarti Usamah bin Zaid teh cucu angkatna Rasulullah. Sami ku Rasulullah teu beda-beda antara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sareng Usamah bin Zaid. Sami Rasulullah nyaahna sapertos cucu biasa we nya cucu aslina ka Usamah bin Zaid teh. Dugi ka Usamah bin Zaid saking caketna ka Rasulullah naroskeun tadi teh, ya Rasulullah lam arauka kasiron tasumu minas suhuri tasumu sa'bana pisa'bana. Kumaha saur Rasulullah diwaler, hei Usamah bin Zaid, pangna kami ngalobakeun puasa dina sasi Sa'ban teh hiji sababiahna. Sababiah ka hiji zalika sahrun yagpulun nasu baina Rajab wa Ramadan. Kahijina nu ngajadikeun sabab kami ngalobakeun puasa dina sasih Saban. Sabab sasih Saban bulan kalolobaana jelema teh ngalaleikeun kana bulan eta teh. Kalolobaana jelema teh mohokeun kana bulan eta teh antara naon? Bulan Rajab jeung bulan Ramadan. Sasih Rajab jeung sasih Ramadan. Hari sasih Rajab kantenan nya urang teh apal dugi ayeuna ku urang dipieling dipiemut sabab dina bulan Rajab aya kaistimewaan nyaeta diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan urang sadaya. Berarti dina Rajab teh moal
mulia urang apal Ramadan mulia kalau lobaan jelema mohokeun kana bulan Saban sok aya paribasa urang papajar heula sabab urang rek mangharupan Ramadan padahal dina bulan Saban teh hiji bulan nu mana pahala ganjaranna ge ku Allah dilipat gandakeun dugi ka 700 kali lipat. Dina Rajab mah 70 tapi dina Saban mah 700. Dina Rajab jalmi apaleun sabab Rajab bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Nas Al-Qur'an dina surat At-Taubah ayat 30 genep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atu hurum. Urang sasareula nya, urang sasareula supaya genah urang ieu. Bulan Rajab teh bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Pangna Allah nurunkeun ayat surat At-Taubah ayat 30 genap nu ngajantenkeun asbab nuzulna. Para sahabat naroskeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, ye orang-orang kafir mah, orang-orang musyrikin ngagaduhan bulan salila sataun teh jumlahna 12 bulan. Mana? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Cing kira-kira urang umat Islam ngagaduhan bulan teh salami putaran sataun teh. Saur Rasulullah ayat ku Allah diturunkan ayat nu ayat ternyata ke umat Islam ge aya putaran urang salila sataun bulan ge sami aya 12 Muharram, Safar, Mulud, Sulul Mulud, Juma di awal, Juma di lahir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah hapit teh sareng Dzulhijjah sami we. Januari Masehinya 12 dina putaran tahun teh Hijriah ge sami dina putaran sataun teh 12 ngan saur Gusti Allah wa minha arba'atu hurum. Nu 12 bulan eta aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Dugi ka Allah dina 4 bulan eta ngaharamkeun perang. Umat Islam ulah ngamimitian perang, di mana umat Islam ngamimitian perang ka orang kafir mangka kalebetkeun kana dosa gede. Salagi orang kafirna teh nyerang ti payun, anapun lamun orang kafirna nyerang ti payun mah kewajiban umat Islam ngabela agama, harga diri nya jeung nama baik terutama keluarga jeung harta banda wajib we ngabela. Sajalma nu migawe kagorengan dina 4 bulan eta ku Allah dilipat gandakeun genjeranana. Sajalma nu migawe kaalusan dina 4 bulan eta tangtosna ku Allah dilipat gandakeun pahalana. Dugi ka ayat eta dikuatan usaha kudauhan Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, idza aradtumur rohata indal mauti wal khuruja ma'al imani wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi suhura kullaha bikasrati siyami wan nadmi ala salab minal asam wadkuru khaliqal anami tudkhulul jannata bisalam. Saur hadis Nabi diterangkeun muatan daun Allah surat At-Taubah ayat 30 genep. Saur Kangjeng Nabi, idza aradtum di mana ngarepkeun aranjeun kabeh arwahata kana hayang senang, hayang genah, hayang hampang indal mauti dina nalika sakaratul maut. Lamun urang hayang senang, hayang hampang, hayang genah dina nalika urang sakaratul maut. Naon sababna sakaratul maut teh berat, banga, hese, ripuh. Lamun lapar-lapar nu banget, lamun haus-haus nu banget, ya. Dahaga-dahaga anu banget baga dikaluarkeun roh tina jasad teh dugi ka ti perat ti bubukuan paling handap ya diperat terus-terusan diperat. Saur Nabi Idris alaihissalam maot teh disapertikeun urang dicincang 1000 kali cincangan ku nyeri-nyerina ku bangah urang ge pandunya was cing paur ningali jalma nu keur sakaratul maut bangah
dugi ka urang sok ngadoa Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Cek Kangjeng Nabi, lamun anjeun hayang ngeunah dina nalika sakaratul maut, lamun anjeun hayang senang dina nalika sakaratul maut, malah mah wal khuruja ma'al iman, cita-cita urang di mana urang dina nalika kaluar roh tina jasad urang dalam kayaan urang nyanak iman Islam. Wan najata minasyaiton, bari dalam kalan sakaratul maut teh urang teh disalamatkeun tina godaan setan. Da setan teh dina nalika urang sakaratul maut teh nemong anu jadi guru urang, anu jadi kolot urang, anu jadi babaturan urang, ngajak-ngajak urang supaya keluar tina iman Islam, ngajak-ngajak urang jauh tina nauhidkeun ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi, lamun anjeun hayang salamet nabi pahtarimu hadihi suhuro kullaha, sok mulyakeun ku anjeun 4 bulan anu nembe. Mana? Hafid, Rayagung, Muharram, Ngaclok, Rajab. Kumaha cara ngamulyakeunana? Bikasrotis siami, lobakeun puasa. Ibu-ibu Rajab paruasa saraung. Alhamdulillah. Bapak-bapak saraung Rajab. Alhamdulillah. Pamudah-mudahan saum nasing aya dina panampian Gusti Allah. Anu can saum ngadoa ka Allah, mudah-mudahan Allah manyangkeun yuswa patepang deui sareng Rajab anu payun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lobakeun puasa. Naon deui carana? Wanadmi ala salab minal asam. Lobakeun istighfar. Lobakeun ngentah hampura tina dosa-dosa urang. Naon deui wadkuru khaliqal anam, sok lobakeun eling, lobakeun dikir ka Gusti Allah dina 4 bulan eta. Keku Allah bakal diasupkeun ka surga pangeran aranjeun kabeh bisalam dalam kayaan salamat sentosa. Rajab teh nya Bu, urang Rajab heula we. Bulana Rajab teh yeuh dina Jami'us Shagir mah diterangkeun jalma nu puasa bulan Rajab tanggal 1 ngiparatan dosa 3 tahunan, puasa tanggal 2 Rajab ngiparatan dosa 2 tahunan, ya, puasa tanggal Rajab tanggal 3 ngiparatan dosa 1 tahunan. 4 5 dugi ka 30 sabulanin sabulanin. Allahu Akbar nya gede pahalana. Dugi ka bulan Rajab mah yeuh diaku ku Gusti Allah. Hadis nabina saur Kangjeng Nabi, inna rajaba sahrullahi wa sabana sahri wa ramadana sahru ummati. Cek Kangjeng Nabi, ye Rajab mah bulan Gusti Allah, Saban mah bulan kami. Cek Kangjeng Nabi, Ramadan mah bulan umat kami. Kumaha asbabul wurudna hadis diriwayatkeun aya hiji awewe ahli ibadah orang Palestina, anjeuna anyar asup Islam, sakedik nu katiasa amalana setiap datang Rajab, apal Rajab teh bulan nu dimulyakeun ku Gusti Allah. Setiap datang Rajab anjeuna mah sok amalana teh teu seueur-seueur, teu macam-macam, ngan ukur ngamalkeun qul huwallah 12 kali. Amalana teh ngan ukur qul huwallah 12 kali. Datang Rajab amalana qul huwallah 12 kali. Ngan aya kaantikana eta istri di mana sumping sasih Rajab anjeuna nyoplokeun mukena anyarna diganti ku mukena heubeul anu biasa khusus dianggo dina sasih Rajab. Eta we mukena khusus. Ieu mah mukena istiqomah, ieu mah mukena khusus jangan ngamulyakeun bulan Rajab. Eta we nu dianggo ku anjeunna teh. Bereng tidinya kadieu nakeun eta ibuna nyarios kanu ngajadi putrakna. Cek kaleresan ibuna teh teu damang dina Rajab eta teh nyarios ka putrana, jang kasep mak wasiat ka anjeun di mana emak ngantunkeun wayahna. Emak mah hayang dikuburkeun teh, hayang dibungkus teh ya ku kain kumukena nu ieu ya. Emak mah hayang kumukena nu ieu. Lapisan pertama teh hayang kumukena nu ieu teh nu sok dimulyakeun dina sasih Rajab. Nya cek budakna. Beres teh dinya kaleresan pisan bulan Rajab eta teh damang terus ngantunkeun. Barang ngantunkeun budakna teh neangan mukena nu bisa di Rajab teh ieu
mukenana teh. Alah, geningan mukenana ge geus goreng meureun kitu nya. Wah, cimeutingan biasa kan ibu-ibu sok cimeutingan mukenana teh. Alah, geus cimeutingan. Aduh, kumaha aya. Sedengkeun kuring teh jalma aya. Aduh, kumaha kasebutna ku batur lamun kuring mungkus inung kuring ku mukana heubeul nu butut ieu moal meuli we boeh anyar di pelapis pertama boeh anyarnya biasa kaduana katiluna dibungkus dikuburkeun salatan dikuburkeun barang dikuburkeun budakna da boga ieu nya aya ganjalan dina mana sabab eta murang kali naon teu ngalaksanakeun wasiat nu ngajadi indungna teh keukeuh we dina aya ganjalan dina mana teh dikuburkeun barang dikuburkeun geus datang wengi ngimpen kulem eta murang kali teh ngimpen dina impenana didongkapan ku ngajadi ibuna cek ibuna ya bunayya limalam ta'khud biwasiyati hei anak mak kunaon anjeun teh teu ngalaksanakeun wasiat mak wa ana ghairu radiyatin angka kuring mah teu ridho ka anjeun sabab anjeun teu ngalaksanakeun wasiat emak gebog dugi ngagebog reuwas gugah barang gugah aduh kumaha tidinya anjeunna nyanak mukena heubeul teh inuba dicanak mukena nyanak pacul mangkat ka kuburan rek digali deui sabab ingat wasiat nu ngajadi inungna barang digali buka paduna ieu barang dibuka teh jasad ibuna teu aya boehna ge teu aya curi beuki curi kata urang aduh ieu mah teh ka mana bobo aya anu maling ieu jasadna teu aya boehna teu aya tidinya barang pertengahan ceri aya suara tanpa katinggalan kumaha cek suara tanpa katinggalan amma alimta man adzama syahrana ya la natruku fil qabri wahidan faridan wahidan. Nah anjeun teu apal ye jalma nu ngamulyakeun bulan Gusti Allah mah ngorek ningalkeun kami di pakuburanna sosorang nganan ku kami ditarik diangkat dicanak jasad jeung rohna ku kami dikumpulkeun di mana jeung jalma-jalma anu meunang rahmatna Gusti Allah. Didinya teh ngahulang urang kalih bener agung bulan Rajab. Jika diriwayatkan Rasulullah sareng sahabat Sauban ngalangkung ka hiji pakuburan ya di tengah-tengah pakuburan Rasulullah jujuk eureun heula tos eureun nangis Rasulullah tos nangis ngangkatkeun dua pananganna ditaros ku sahabat Sauban ya Rasulullah aya naon meureun anjeun nangis terus anjeun ngangkatkeun leungeun aya naon eta teh saur Rasulullah Sauban ieu ahli kubur anu aya di dieu kabeh keur disiksa ku Gusti Allah teh anu baca teh aya ahli baca ieu mah sadaya disiksa ku Gusti Allah cek Rasulullah sahabat Sauban pangna kuring ngangkatkeun dua leungeun teh ka Allah ngadoa supaya Allah ngaringankeun adab siksana ahli kubur nu aya di dieu cek Rasulullah sahabat Sauban lamun mah ieu ahli kubur aya nu puasa sapoe weh di bulan Rajab aya nu puasa sapoe weh di bulan Rajab tangtosna ku Allah bakal dicabut adab siksana ku Gusti Allah. Soban perhatikeun ku anjeun sawae jalmana nu puasa sapoe we bulan Rajab teruskeun ngahirupkeun peutingna bulan Rajab tangtosna jadi tameng tina adab siksana Gusti Allah. Mudah-mudahnya urang sadayana nu tarantos saum sing aya dina panampian Allah nu can saum mudah-mudahan Allah manyangkeun yuswa tiasa patepang deui sareng sasui Rajab. Dina Rajab pangna ku urang diemot-emot teh aya hiji kajadian anu pohara ahengna naon Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka diabadikeun pandina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dawuh Allah ngajantenkeun sabab turuna
Surat Al-Isra ayat pertama. Dina sabada terjadi Isra Mi'raj malam Rebo kapungkurna teh. Tanggal 27 Rajab Rasulullah nyarioskeun kejadian Isra Mi'raj kasa ka penduduk masyarakat Mekah. Tapi ternyata penduduk masyarakat Mekah ngabohongkeun kana kejadian Isra Mi'raj. Terutama tilu jalma mana Abu Jahal, Nadhr bin Halis, Walid bin Mughirah, maranehanana ngabogongkeun total kana kejadian Isra Mi'raj. Malah teu saeutik jalma nu tos iman ka Rasulullah maranehanana kalah ngilu ka tilu jalma eta. Maka pikeun nanggulangi dina hal ieu sekaligus ngayakinkeun kana kejadian Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ayat surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Subhanalladzi, subhana maha suci dan ismun bimana tanji. Ya, lamun cek ulama tafsir mah ta'ajub ghairu mu'tabar eta teh. Lah apalah itu nu penting kalimah sabada subhana mah hiji perkara anu ajaib. Itibar keur urang, mau itu keur urang di mana urang ningali perkara pikahengeun kontan manah urang jeung lidah urang ngucapkeun subhanallah. Subhanalladzi maha suci dan asra anu parantos ngaberjalankeun iladi. Rasulullah lain ku nyalira mangkat tapi aya nu ngaberjalankeun saha Gusti Allah. Rasulullah teh diberjalankeun teh ku Gusti Allah. Maka perjalanan Rasulullah lain perjalanan biasa, Isra-na Rasulullah lain perjalanan biasa tapi perjalanan anu istimewa. Perjalanan kumaha? Sabab perjalanan Rasulullah ya Pak, Bu, Rasulullah mamangkat diisrokeun ti Haram ka Aqsa teh lain naik kendaraan biasa tapi naik kendaraan luar biasa. Kendaraan naon? Kendaraan lagi menanya nak ti surga anu disebut buruk. Disebutna teh buruk. Allah marentah ka malaikat Jibril naon itu hamba kami kakasih kami rek diisrokeun ti Haram ka Aqsa wayana ku anjeun cokot kendaraannya ti surga. Jibril mangkat ka surga. Nu namina buruk di surga lain hiji dua ribuan jutaan. Loba bingung malaikat Jibril teu beda we kawas urang. Dititah hayang motor cek juragan motor teh hayang cuk cokot di del loba motor teh bariekeun nya tina Suzuki aya tina mesin Yamaha aya tina Honda aya loba urang bingung nu mana nya sami malaikat Jibril ge bingung itu buruk nu mana da di buruk teh di surga teh loba nu mana terus dipiliaran cek malaikat Jibril urang neangan we buruk na rada beda gitu. Neangan buruk anu rada beda dipiliaran aya di pojokan. Dilengkop di pojok nanti aya itu aya buruk. Tapi aneh eta buruk teh curi ku eta buruk teh curi. Didinya disamperkeun ku malaikat Jibril buruk kunaon anjeun curi. Apa ieu teh tempat di anjeun teh aya teh dina tempat anu ngeunah. Aya anjeun teh dina tempat anu pinuh ku kanikmatan. Nah anjeun teh teu suka cicing di surga. Dugi ka anjeun ceurik di ieu di surga. Dugi ka anjeun ceurik di ieu patempatan. Nah teu ngeunah anjeun cicing di surga. Cek buruk lain Jibril. Kuring teh lain ngeunah, lain teu ngeunah cicing di surga teh lain teu nikmat nuang katuangan di surga teh. Tapi kuring tangah ka langit pas ditingali di tangah ka luhur pas ningali dina catatan Lauhil Mahfuz nya aya nami-nami gitu ngan abdi teh kataji aya hiji nami nu jenengan Muhammad bin Abdullah eta Muhammad bin Abdullah teh namina teh beda ti nu sejen aya nu hideung batur mah aya anu bodas ngan ieu mah benten ti nu sanesna eta Muhammad bin Abdullah mah diteretes kalawan diteretes nate ku tinta tina emas. Wah,
Muhammad bin Abdullah ngajeblak pangagungna. Tah kuring teh penasaran. Kuring teh penasaran ieu teh saha Muhammad bin Abdullah teh. Dugi ka kuring teh teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum, teu ngeunah cicing, saking kurindu-rinduna hayang apal saha ieu Muhammad bin Abdullah. Hayang patepung ieu teh saha jeung Muhammad bin Abdullah teh hayang tepung kuring teh. Dugi ka kuring teh ceurik nepikeun ka ayeuna cek malaikat Jibril kabeneran. Kabeneran pisan kuring teh ku Gusti Allah teh tanya ka tai buruk. Pikeun tetanggu, pikeun tutumpakanana kakasihna. Ye anjeun pisan, hayu mangkat jeung kami. Ka mana jeung kahayang anjeun teh aku kuing ditepungkeun. Dicana we buruk nya. Dicana eta buruk ditunggangkeun, ditepangkeunana dina riwayat diterangkeun dina pas hijir Ismail. Rasulullah mangkat Asra nu ngaberjalankeun lagi Gusti Allah teh bi abdihi ka hambana Gusti Allah. Abdi di dinya teh saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka didebatkeun nya bahasa abdi teh. Cek ulama nyebatkeun Rasulullah teh diisrokeun teh ngimpi. Aya cek sapali cenah ngimpi. Aya nu nyebatkeun deui Rasulullah diisrokeun teh rohna wungkul. Aya deui nyebatkeun Rasulullah teh diisrokeun teh roh sareng jasad. Saha nu nyebatkeun Rasulullah ngimpi? Sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah nyebatkeun Rasulullah diisrokeun dimirajkeun teh ngimpi, tapi ditolak ku para ulama. Naon sababna? Sabab sahabat Muawiyah nyebatkeun kitu kaleresan anjeunna can asup Islam, berarti katolak. Aya deui nyebatkeun rohna wungkul. Sami eta ge katolak ya. Naon sababna? Sami nyebatkeunana garwana Siti Aisyah ya. Doib ngan pada hadisna cek Siti Aisyah kuring teu pernah kalengitan ku Rasulullah ya. Tetapi na Rasulullah mah diisrokeun wungkul rohna. Barang ditelusuri Rasulullah dina nalika diisrokeun sanes di bumi Siti Aisyah, tapi nuju aya di bumi bibimina nuju dengan umuhani. Sami doib katolak. Nu jelas nama Rasulullah diisrokeun sareng dimi'rajkeun teh rohna ongko jasadna ongko. Naon sababna? Kata abdi teh istima'ur rohi wal jasad, kumpul roh jeung jasad disebutna abdun abdi kumpul jasad jeung roh. Kamana Rasulullah diisrokeun teh? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ti masjidil haram ka masjidil aqsa. Ti masjid ka masjid. Ingetkeun ka urang deh. Urang teh kudu ingat ka masjid. Tadi abdi ngadawukeun hadis nabinya, sayati zamanun ala ummati yatabaghawnal masajid ya. Wala ya'muruna illa qalila wa taraku du'afa. Hadis Nabi nyebatkeun saur Kangjeng Nabi sayati zamanun ala ummati. Baheula Rasulullah nyebatkeun lagi sayati ayeuna mah geus ata. Ya, sanes mangtata mangga ieu mah ata. Tos dongkap geus datang pisan ayeuna hiji zaman anu mana eta zaman teh loba jelema loba jelema dina eta zaman ngaaheng-aheng masjid, ngalus-ngalus masjid. Ayeuna mah berlomba-lomba jelema pikeun ngalus-ngalus masjid. Ya araheng masjid delo macamnya. Lamun ninggal keluar daerah mah nya aduh mata kabita ieu masjid ngomong ke lamun ninggal Masjidil Haram, Masjidil Nabawi nya. Ya tabahuna masjid jelema teh loba jelema nu indah-indah masjid ya. Wala ya'muruna illa qalila, tapi saeutik jelema anu ngamakmurkeun nana ari ngabangunna darae pas ngeusianana arem hampir rata-rata eta teh nyarieuna darae pas ngeusianana arem wa tarokudu apa ditinggalkeun teh anu lemah we ya. Aki-aki ya personil 40 tahun ke atas we nya. Doka di dieu mah di Wanasuka mah hampir rata-rata aki-aki
di masjid kulon personil teh aki-aki ngidul saeutik aki-aki ngaler aki-aki paling di wetan beureun loba nu modalna loba na sampai aki-aki we nya akhir jam nah husnudzon meureun pamudana mah saribuk nya sarolat nama ngan teh di masjid juga nama di masjid di tatangga masjid we gitu lah husnudzon sok emot lah ya cariosan pangrasa pajengan tisna nya anjeunna nyarioskeun bener eta teh hadis Nabi teh sana anjeunna kapungkur sana pas anyaran ka kapuk nahun malu merenya anyaran keneh mere muka gitu bener masjid bener personilna teh aki-aki ngumpul aki-aki tiluan bari sadayana barongni bayangkeun aki-aki tiluan bari sadayana barong itu ngadangu aki-aki teh tiluanana eta mah personilna tiluan aki-aki bari teu dangu tiluanana jadi teu kuat teh nya cenah kaleresan hari teh cenah pas adan asar hari teh pas adan asar pertama sumping aki-aki asup ka masjid oh geus asup waktu cenah adan aki-aki teh di pana adana dipalih kidul dina janalah kidul adan we aki-aki teh Allahu Akbar biasanya jol deui aki-aki nu hiji deui ada bibo da malum tengah dangu teh ya so PK masjid deui geus asup waktu ya teh ari maneh kalah nangtung we ngajejen tuh lain adan teh dicarekan si aki nu hiji deui teh akhirna nu aki hiji deui teh adan di janela anu palih kaler adan duaan adan patemal nu kieu adan nu kaler adan jol aki-aki hiji deui ye aki-aki teh kalah nararangtung we ngajararentul lain adan akhirna lebat adan tengah adan akhirna reang tiluan adan dol pajengan tisna kalebat seuri astagfirullahaladzim ieu tiluan aki-aki adan sababiah naon sababiah nu tadi teh aduh apa geus lemah pangdangu dia teu pati jelas nganggap nu nangtung teh lain keur adan padahal keur adan mudah-mudahan masjid urang mah nya sing pinuh ku anak muda amin ya Allah ya rabbal alamin urang canak hikmahna we milih wong teh nya hikmahna Isra Mi'raj teh naon atuh hikmahna Isra Mi'raj teh seueur ti antawisna naon hikmahna Isra Mi'raj teh kahiji nguji keimanan hikmahna Isra Mi'raj teh nguji keimanan urang cing urang iman henteu dalamun jelema kana salat mah ieu ayat salat mah iman tapi pas ayat Isra Mi'raj teh iman teu komplit teu sampurna kupur kalebat kasebatna kudu dikumplitan kudu kapa we kudu khulu fisilmi kapa sakabeh perkara nu dicarioskeun ku Gusti Allah nu didhawuhkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an parentahna larangan termasuk kisah sadayana wajib diimankeun ku urang mun diwareh-wareh kupur kalebatna diuji keimanan urang cing kira-kira urang iman teu kana perjalanan Isra Mi'rajna Rasulullah oh iman berarti benar keimanan anjeun matak dugi ka orang Mekah sabada Isra Mi'rajna Rasulullah kabagi tilu hiji aya nu iman 100% kadua aya nu teu iman 100% katiluna aya nu independen nya independen teh kumaha lobana we lah antara percaya jeung teu percaya saha nu percaya 100% pimpinan saha sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu cek Abu Bakar nya cek Abu Bakar tong waka lailan pandeugnya lailan diisrokeun dinisrakeun teh lailan ari lailan teh isim nakiro maedahkeun kana zaman saeutik bada Isya Rasul dimangkatkeun memeh subuh Rasul dikembalikeun aya nu nyebabkeun 3 jam anu nyebabkeun 2 jam cek Abu Bakar tong waka setengah peuting atawa kurang ti sapeuting ya tong waka 2 jam 3 jam leuwih saeutik teh eta ge kuring mah percaya cek Abu Bakar kuring mah percaya komo lamun Rasulullah nu langsung ngadawuhkeun kuring mah yakin ka Rasulullah sabab Rasulullah mah jalmi anu bener Rasulullah mah amanah moal bohong Rasul mah cek Abu Bakar dugi ka Abu Bakar Siddiq digelaran as-Siddiq jalma anu banget bener
benerna. Saha nu teu percaya 100%, nu teu percaya 100% mah Abu Jahal CS teu percaya. Cek kuring mah manya. Da kuring ge yeuh cenah mangkat ti Mekah ka Aqsa teh ka Palestina 40 poe 40 peuting lampun numpak panta 2 bulan 5 lah lamun kuring lempang ayeuna disorang cenah nya ku Rasulullah disorang ngan ukur sakitu teu mungkin. Naon sababna? Sabab Abu Jahal teu aya kaimanan dina manahna. Sabab perjalanan Isra lain masalah akal-akalan tapi masalah keimanan. Lain ku akal dipikirna tapi ku hate anu pinuh ku keimanan. Kakarek kurang percaya karena Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha nu teu percaya? Nu teu percaya mah saha? Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan munafik ka golongan munafik mah kumaha lobana we? Loba nu teu percaya, anu teu percaya. Loba nu percaya bari jeung teu ngayakinkeun diri mah kumaha loloyogan we kitu. Tegaduh pendirian munafik disebutna. Logikanya berat upami dicarioskeun di zaman ayeuna mah teh berat. Di zaman Rasulullah maksudnya dicap cirina munafik teh jalma nu tara ka masjid bisa kitu. Zaman Rasulullah mah geus katingali lamun jelema nu tara berjamaah ka masjid berarti al munafik kitu mah tos dicap. Tapi ayeuna wallahu alamnya kalau alam ini mah tiasa urang ngecap gitu bahwa budak musnudon seueur karibu kacape gitu nya naratepan yakin sadayana di akhir zamannya. Tapi ieu zaman Rasulullah di mana jalma nu tara ka masjid teh jalma nu tara berjamaah ka masjid teh dicap teh al munafik. Naon sababna? Pan aya riwayat nya aya hiji sahabat cenanya aya hiji sahabat anjeunna teh lah di kalangan sahabat nu pang hanap-hanapna nya aduh pakasaban ge teu gaduh pakir eta sahabat teh ngagaduhan tatangana teh munafik ngagaduhan tangkal korma di payuna teh pas pisan tangkal korma teh payunan bumi na sahabat eta teh wah beres tidinya eta sahabatnya tiap enjing-enjing teh ya budakna budak sahabat sok marulungan korma nu munafik teh marulungan nepikeun ka dihuap di armam gitunya cing camuil katemong ku bapana eta budak ngadahar naon maneh korma Pak di mana korma itu cenah di tatangga urang waduh utahkeun kumaneh utahku dilogokan sadayana murang kalina nu tiluan teh dilogokan utahkeun sia utahkeun tidinya eta bapakna tiap subuh memeh udang nu ngajadi anak-anakna solok mulungan korma nu ngajadi tatangga munafik teh. Beres didinya ya setiap subuh teh eta sahabat teh mangkat tarawiridan heula. Wih we kitu. Dina hiji waktos ditegur ku Rasulullah. Sahabat, kunaon anjeun meni buru-buru gitu balik ti masjid teh. Kaluar ti masjid teh buru-buru wiridan heula ka dieu jeung kami cek Rasulullah. Aduh ya Rasulullah punten pisan ya Rasulullah. Aya naon? Hapunten pisan ya Rasulullah abdi teu ngagaduhan tatangana munafik tuh langsung tara ka masjid di marenan tara ka masjid tatangga munafik ya Rasulullah. Naon ngagaduhan tangkal korma anjeunna payunan bumi abdi palaur eta buah korma nu arasakna murag dipulung ku putra abdi tan teu ngarito anu ngajadi tatangga abdi dihuapkeun ku putra abdi matak abdi teh mangkat ulah subuh-subuh teh mulungan korma asak teh geus dipulungan diasupkeun ka wadah diasongkeun ka tatangga abdi munafik teh da teu ridoeun manehna dipenta teh ulahkeun asongkeun ka abdi. Aduh cek Rasulullah khawatir ya karunya kudu dibantu cek Rasulullah ieu sahabat kudu dibantu cek Rasulullah. Akhirna Rasulullah ngadongkapan jalma munafik teh al munafik cek Rasulullah ya kumaha mun korma anjeun ku kami ditukeran ku 1000 korma ieu mah 1000 korma ge hade buahan kabeh buahna nu hade kabeh ngan padahal ke dianyut di surga na Gusti Allah. Cek eta al munafik ya Rasulullah kuring mah dagang tara kanu diengkekeun sok nu dikontankeun
Tara nu lamun kuring mah sok nu pasti teu kaarti ku kuring mah ya Rasulullah. Ku kuring mah marek dijual ieu korma teh tetep we kuring tetep milik kuring. Beres tidinya torojol we ninggal sahabat Abu Bakar Siddiq karunya teh dibela ku sahabat Abu Bakar Siddiq. Hei munafik, ku kuring digantian ku 10 korma ku tangkal korma tuh di kebon anu korma numpang hade-hadena nu leubeut buah-buahan terus-terusan ku kami digantian ku korma itu. Kieu ya Rasulullah jual beli mah kakare kahar teu teu naon akhirna di gantian teh ditupir jamnya beres tidinya eta al munafik dan ngaranna ge munafik. Cek munafik kembae cenah korma digantian da kormana ge aya hareupeun imah kuring setiap isuk-isuk ku kuring rek diludeskeun heula rek dialah bae si jalma tatangga kuring nu miskin mah sina ngadaharan palapahna we jeung daunna gelo nya munafik. Beres tidinya yo peuting-peuting boga paniatan goreng kitu teh ya peuting-peuting boga paniatan goreng isuk-isuk teh kaluar ti imahna barang kaluar ti imahna teh neangan tangkal korma ieu tangkal korma ka mana barang ternyata tidinya dibuktikan mujizatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangkal korma ditepak ku Rasulullah pan korma anjeun kudu pinah ayeuna mah cicing anjeun lain di al munafik tapi ku cicing anjeun kudu dihareupeun sahabat kami nu jalan lempang nya geloyor akarna gitu nya mujizat Rasul gogodeg munafik aduh bener pinter sihirna Muhammad gitu we munafik subhanallah. Jadi hikmah tina Isra Mi'raj ka hiji teh nguji keimanan. Nomor kaduana litasliatin nabi, nomor kaduana keur ngabubungah Kangjeng Nabi. Hikmahna Isra Mi'raj teh naon sababna? Sabab dina tahunan eta Rasulullah teh ditinggalkeun ku dua jalmi anu sangat dipika cintana, ditinggalkeun ku dua jalmi anu sangat mendukung karena perjuangan agama na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha ditinggalkeun maot kudu ngajadi paman sekaligus bapak angkatna jeung ditinggalkeun kudu ngajadi istri anak Siti Khadijah. Dugi ka tahunan eta mah disebut nage amul hajan we tahun kana langsaan tahun keprihatinan. Urang ge pan sok rajin ya aya tahun nalangsaan tahun ieu mah urang teh teu panen. Tahun ieu teh urang mah rada kieu lah berarti tahun hajan we keur urang nya. Kan urang ge sok kieu teh. Tah Rasulullah ge dina tahun eta mah pinuh ku kaprihatinan. Naon sababna ieu? Bapak angkatna sekaligus nu ngajadi pamana saha Abu Thalib ngantunkeun. Ya dina nalika jumeneng Abu Thalib mah Islam teh masih keneh kuat we kitu. Teu aya jalma nu wani ngaganggu ka Rasulullah sabab belakangna saha Abu Thalib jalma anu dermawan, jalma anu beunghar, nya berehan, nya bager nya bager terus ngabela kana perjuangan Rasulullah wibawana gede orang Mekah sieun bade ngaganggu Rasulullah. Da Rasulullah teh prihatinnya 2 sasi dina kandungan ditinggalkeun kudu ngajadi bapana 4 sasi 4 tawarsi nya dikantunkeun kudu ngajadi ibuna 6 sasi 8 sasi 8 tahun 6 tahun 8 tahun ditinggalkeun kudu ngajadi akina hak asuna ngalih kanu ngajadi pamana Abu Thalib ramana Sayyidina Ali. Ramana Sayyidina Ali itu tengah beda-beda antara Rasulullah sareng Sayyidina Ali sareng putra-putra nu sajen ge disamikeun we nyaahna Abu Thalib ka Rasulullah. Beres saking nyaahna Rasulullah ka Abu Thalib sumawana nyaah ka Rasulullah duanana nya saling gitu. Dugi ka Rasulullahnya mikanya mika asih mika dedeh kan ngajadi bapak angkatna Abu Thalib dina nalika Abu Thalib bade ngantunkeun eta kesedihan Rasulullah anu pohara eta Abu Thalib bade ngantunkeun nya Rasulullah hayang supaya ieu Abu Thalib lebet Islam da Abu Thalib teh diajak-ajak Islam teh teu daekeun seueur we alasanna teh
cek Rasulullah teh, paman sok atuh gelak ucapkeun ku anjeun 2 kalimat sahadat mung cenah Muhammad moal waka tong waka ye lamun kuring disakirakeun asup Islam kumaha pandangan mang maneh nu sejen lamun kuring asup Islam aduh kumaha diecena jiga nama kuring teh diusir ti negara Mekah teh loba alasanana padahal Rasulullah teh hayang ye supaya pamanna teh labat Islam sabab memperjuangkeun teh lumayan sanes saeutik kana perjuangan agama Rasulullah tapi ieu pamanna ku Allah teu dibere hidayah labat Islam dugi ka diturunkeun ayatnya dina surat Al-Qasas diterangkeun dawa Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin diturunkeun ayat eta teh nu ngajadi sabab nuzulna Rasulullah hayang kalawan hayang nu bangetnya hisru mun bahasa Arab nama hayang pisan supaya Abu Thalib lebat Islam naon sababna sabab lamun dipapantes mah ieu Abu Thalib teh kudu pang pertama nu lebat Islam naon sababna nu ngurusna Rasul tapi da agama mah nya taufik hidayah mah teu bisa dipantes ku urang da eta mah naon pilihan padol ti Gusti Allah. Saur Gusti Allah innaka sanyana anjeun Muhammad junjunan eta la tahdi muarek bisa mere hidayah man kajalma ahbabta anu mikaresep anjeun moal bisa mere hidayah ka jalma nu mikaresep anjeun nu mikacintaan anjeun termasuk Abu Thalib lakinnallaha yahdi may yasha tetapi na Gusti Allah nu mere hidayah ka jalma nu dikeresakeun ku Gusti Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin Gusti Allah mah langkung apal langkung nyaho langkung terang saha jalma nu layak jeung nu pantes nampa hidayah tadi paksa dipantes dan nu pantes mah eta mah urusan Gusti Allah anu tong anehnya tong aneh misalkan ieu mah da ajengan kurah ngawurukan tapi budakna kieu misalnya tong aneh eta mah ujian kerajengan nah cenah bab ya ajeng manehna mah ajengan tapi bapana mah kieu tong eta teh ujian nu panggede-gedena keur eta ajeng tong di anu Rasulullah ge nya nu ngajadi bapa angkatna sahadeui Nabi Nuh alaihi salam nu ngajadi putrana kan pan mun dipantas mah budakna nu gadukung teh tapi eta budakna kalah binasa diajak-ajak ke teu daek mudah-mudahnya alhamdulillah urang nya nikmat gede dipaparinan hidayah ku Gusti Allah nya urang dalam kaayaan iman Islam eta Abu Thalib ngantunkeun dalam kaayaan teu nyanak iman Islam Rasulullah beuki sedih na dikantunkeun leuwih sedih pamana maot teu nyanak iman Islam subhanallah tidinya kumaha nyaahna Rasulullah kan ngajadi pamana diciduhan ku Rasulullah salawat dimulai diciduhan supaya naon teu keuna samerannya seuneu siksa kubur teh di kapamana teh pan kubur teh haprotein arnya kedukan tina sapalina kedukan neraka diciduhan di ludah cek sapalih kawal cenah tetep lebet seuneu neraka teh lewat naon lewat liang kukuna sabab liang kukuna teu kaludahan ku ludahna anu mulya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah teh sedih na pohara sedih na tidinya teu lami deui dikantunkeun kudu ngajadi istri na saha Siti Khadijah teh istri Rasulullah nu paling dipika cinta ku Rasulullah Siti Khadijah teh jalma nu kaya raya hampir kakayaan saperapat kota Mekah mah kakayaana teh hampir milik Siti Khadijah saking ku kaya-kaya na Siti Khadijah seep harta bandana teu aya nu nyesa dipake memperjuangkeun agamana Rasul agamana Gusti Allah seep dipake memperjuangkeun nya tanahna seep harta bandana seep ontana ternakna sagala seep emas perakna seep dianggo jihad di jalan Gusti Allah
duka ge di waktosnya Siti Khadijah dina nalika pupusna ge Siti Khadijah nya ya Allah. Siti Khadijah mah dina nalika pupusna ge ngan gaduh harta banda teh hiji we, acuk anu diang mana hiji-hiji na acuk bari tamalana ge 83 tamalan. Subhanallah, istri anu mulia ngagaduhan harta nangan ukur hiji-hijina acuk nu diango bari tamalana ge 83 tamalan. Pamajikan urang bajuna sabar hiji. Ibu acuk sabar hiji ibu. Salomari baju pamasalaki ge digeser-geser nya diasupkeun kana kardus. Beak we ku baju pamajikana. Da pamajikan mah jak karesepna meuli baju teh nya. Resep awewe mah meuli acuk teh mun teu sabulan sakali, saminggu sakali beki hanap. Mun teu saminggu, satahun sakali mah kudu we bebeja ka salakina. Can kredit nu teu bebeja teh, can bue, can anu subur lah aya namanya. Teu naon lah, teu naon sok ibu mah meuli baju nu harade pake niniatan rek naon, rek nutup urang. Nya, rek nagungkeun agamana Gusti Allah. Dan nilik zaman ayeuna mah teh da subur nya. Acuk teh subur nya. Subur acuk teh kadang-kadang ti kota diakutan ka kampung ya. Baju bekas teh baju loak saking ku suburna di abdi mah aya. Jelema teh gaduh lomari saking kusuburna acuk didedetkeun kana karung yuk. Dedet kana karung. Geus dedet biar kana karung terus ditalian ditumpukeun, kawas numpukeun pare. Tumpukeun gitu pas numpukan pas menang babon gitu. Aya nu nganyang ka imahna. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Si emak usumu yang kieu meni loba parena cenah. Si emak usumu yang kieu tapi loba parena cinginya mah tuh mah. Nyai, ieu mah lain pare tapi ieu mah bubututan. Saking kusubur-suburna zaman ayeuna pake Siti Khadijah nya seep harta bandana dipake naon ngabelaan agamana Gusti Allah. Dina hiji waktu Siti Khadijah nya dongkap Rasulullah nya tos dakwah keringetan disusukan ku Siti Khadijah dugi ka bobo dina lauhan Siti Khadijah bares dirinya diusapan mastakan umuyak ku Siti Khadijah nangis terus ngecelakeun nu ngajadi cisosana keuna kana pipi anu mulia ngegebog Rasulullah aduh ieu bojo nangis ditaros ku Rasulullah ya kunaon salira teh make nangis nah kadukung nikah jeung akang nah anjeun teh kupada beak harta kumaha anjeun teh dugi ka anjeun nangis kitu capek jadi saroge akang henteu cenah ya Rasulullah abdi nangis teh abdi mah alim pisah sareng salira abdi mah alim pisah sareng salira malah mah Gusti Rasul mun disakirakeun abdi maot ti payun agama masih keneh perlu diperjuangkeun yeuh ya Rasulullah gali kuburan abdi canak tulang belulang abdi papaikeun samungkeun jeung sasak melaan agamana Gusti Allah pake saking ku memperjuangkeunana Siti Khadijah ka Rasulullah. Ibu-ibu osok itu kasalaki dara osok alhamdulillah bapak-bapana osok cenah teu ngaku ge ibu-ibu cek bapak-bapana osok lamun bapak-bapana rek ngaji teh perjuangkeun ku ibu bapana yeuh kopina bapana yeuh termosna bapana yeuh rokokna supaya pas ngaji engke rotinan tongtun mun disakirakeun tunu wae bapana eta kopina banyurkeun we kana beungeut kitu tah tunuh kene wae bapana lamun tunuh ke wae mah eta termos dagorkeun kana mastaka gitu cek indung teh perjuangkeun kumaha we satiasana nya salaki urang supaya naon ngabelaan agamana Allah atawa ngahirup-hirup agamana Gusti Allah atawa nulungan agamana Gusti Allah nulungan syariatna Rasulullah kumaha we carana boga harta berarti harta banda urang pake nulungan agamana Gusti Allah boga ilmu tulungan ku ilmu pikeun nagakeun agama jeung syariatna Rasulullah boga tanaga atuh tanaga urang pake nulungan jeung negakeun agamana Gusti Allah loba carana
loba carana. Beres tidinya Siti Khadijah ngantunkeun mulai nya goncang agama Islam. Naon sababna? Tangan kiri jeung tangan kanana Rasulullah tos teu araya, mulai wani ngaganggu, mulai wani ngahina ka Rasulullah, mulai wani ngahina, malah mah dagangna umat Islam teh diboikot. Orang kafir teu meunang jual beli sama sekali. Bebelian umat Islam ulah dibeli sama sekali. Aduh, Rasulullah bingung ya. Aduh, dimangkat ka dieu dicaci, malah mah diudag-udag sampai aya nu wantun rek ngabunuh Rasulullah sumput sana sumput sini ya. Terang-terangan ngahina Rasulullah, terang-terangan ya. Ngaledek Rasulullah, terang-terangan ngancam Rasulullah, terang-terangan nyiksa umat Islam. Tidinya Rasulullah bingung. Aduh, lamun urang cicing wae di Arab mah ya di Mekah urang diinjak-injak. Cek Rasulullah, siapa tahu ya kuring boga dulur kuring di mana di Taif jenenganna Bani Sakif, kuring rek Bani Sakif kan itu buat supaya manawa jeung manawi Bani Sakif dulur kami nu aya di Taif iman ka Allah jeung iman ka kami nulungan ka kami. Cek Rasulullah akhirna tidinya mangkat Rasulullah jeung nu ngajadi putra angkatna Zaid bin Harisah ka mana ka Taif. Barang mangkat ka Taif Rasulullah lain dibagjakeun, Rasulullah lain disambut ku tola al badru alaina, tapi Rasulullah teh disambutna teh ku lemparan batu. Budak nak mantingan Rasulullah ku batu, awewe nak mantingan Rasulullah ku batu, pamuda nak mantingan Rasulullah ku batu, kolot nak nya mantingan Rasulullah ku batu, pinuh batu teh nya nyarayut karena bitis mah geus bolokot getih Rasulullah teh, malah mah aya batu nu nyayang nu keuna kana palipisan Rasulullah ngocor getih Rasulullah tina palipisanna ka dieu. Cek Zaid bin Harisah, ya Rasulullah, lamun urang cicing wae di dieu urang teh bakal maot ditinggangan batu. Nya ditangkep eta Rasulullah ku Zaid bin Harisah. Ayo Rasulullah, dicanat Rasulullah, diamankeun nya ditukangan pasir mun urang kitu nya. Di dinya Rasulullah ngadehes ka Allah Gusti. Asku ilaika dopi. Abdi bebeja ka Gusti lemahna abdi. Wakilati hailati Gusti leutik pangakal abdi teh geus bingung we teh kumaha wahawani alanas abdi teh hina geuningan di hadapan manusia teh naon-naon anta rabbul mustadafin Gusti saliramah datna jalma anu lalemah Gusti mah pangerana jalma anu lalemah Gusti abdi lemah ngaku lemah tidinya harusnya Gusti Rasul bebeja ka Gusti Allah kana kahinaan diri da geuningan ngarepkeun nya ka jelema mah geuningan teu bisa diharapkeun, tetep nu jadi pangharapan masa Gusti Allah. Tidinya kumaha torojol dina riwayat datang malaikatul jabal nawarkeun bantuan ka Rasulullah. Cek malaikatul jabal, ya Rasulullah, tuduh ku anjeun gunung nu mana ku kuring rek ditubrukeun, ku kuring rek dibantingkeun, ku kuring rek tenen digejretkeun ka orang Taif. Saur Rasulullah saking sabarna Rasulullah nya cek Rasulullah eta mah kaum nu can nu teu apa Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nganuduhkeun we Gusti ka ieu kaum sabab ieu kaum teh jalma anu teu nyaho moal cenah malaikat moal asallahu ayakhruja min aslabihim may yu'minu billah wala yusyriku billahi syai'a. Manawa jeung manawi Allah ngaluarkeun tina iga bakasan nu jadi inung bapakna tina bapakna jalma-jalma nu ngimankeun ka Allah teu ngamusyrikeun ka Gusti Allah kana hiji perkara abdi. Boleh jadi bapakna teu iman ka kami, inung bapakna teu iman ka kami, anak-anak nama incu nama cicit nama ariman kakam baik entong baik antepkeun wae didoakeun ku Rasulullah orang Taif karena keimanan jeung kaislaman orang Taif distabah ku Allah
Diijabah ku Allah dugi ka ayeuna orang Taif mah sadaya lagi iman Islam teu aya jalma kafir berkah doana Rasulullah. Tidinya kacaritakeun aya juragan korma jelema nu beunghar orang Taif jenenganna teh Atabah. Jenenganna teh Atabah. Eta Atabah jelema derwawan bari bager dih. Ningal eta Atabah aya jalma nu dibantingan ku batu Rasulullah teh. Cek Atabah ka abidna jenenganna teh Adas yeuh anterkeun sakantong korma ka mana? Ka jelema nu tadi dibantingan ku orang Taif deudeuh teuing nyaah teuing teu boga salah juk-juk dibantingan we orang Taif yeuh dikeun ka ditu. Diudag jigana moal lila moal jauh ti ieu akhirna Adas lumpat mudag Rasulullah sareng Zaid bin Harisah. Diudag patepang sareng Rasulullah caketan batu. Oh, geuning pisan aya anjeun pisan di dieu ku kuring di teangan. Ye cenah anjeun kuring boga dunungan jenenganna Atabah jelema nu bager eta jelema teh berehan. Ye anjeunna ngarasanya ka anjeun kupada anjeun dibantingan ku batu. Ye merek korma cenah sakantong jeung anjeun manawa manawi cenah mangpaat we jeung anjeun jadi kakuatan nya. Jadi ubar tina bantinganana orang Taif dicana tur nuhun sa Rasulullah, dicana kesasar lain kasiran, dicana hiji ku Rasulullah, dipasikeun ka Zaid bin Harisah ye Zaid, dicana deui ku Rasulullah hiji, bari barang dituang Rasulullah ngucapkeun Bismillahirrahmanirrahim. Gebeg teh Adas teh ngagebeg. Cek Adas min aina anta? Di mana anjeun lam yukol hadhil kalimah fi hadhil qaryah teu pernah diucapkeun eta kalimah di ieu kampung. Ari anjeun di mana cek Adas? Kaula teh di Makkah. Wa min aina anta? Di mana anjeun? Saur Rasulullah ka Adas, kaula mah ti Ninawa. Kaula mah ti Ninawa. Oh, ti Ninawa ti Irak. Berarti kenal sanajeng Nabi Yunus bin Matta atau kan tenano eta mah Nabi kuring cek Adas. Oh, Nabi anjeun. Cek Rasulullah kuring teh dulurna Yunus bin Matta dina pada Rasul Allah Nabi Allah utusan Allah. Cek Adas. Oh, anjeun teh Muhammad berarti leras. Aduh, saksian ku anjeun bahwa kuring jalma pertama ti orang Taif nu bakal ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cek Adas junjunan kuring teh sabenerna mah tinawa ka dieu teh ye ka jazirah Arab teh ka Taif teh lain rek jadi abid lain rek kebabantu tapi kuring mangkat ka dieu teh neangan salira. Sabab apal kisah anjeun, akhlak anjeun, sifat anjeun anu malah mah pas pisan engke dina riwayat anjeun bakal ka Taif dibantingan ku orang Taif pas anjeun pisan. Tidinya mulai Rasulullah bunga nya orang Taif teh aya nu iman, aya ubarna ieu Adas orang Ninawa jauh-jauh ka Taif rek iman ka Rasulullah. Tidinya mulih Rasulullah. Barang mulia Rasulullahnya dina riwayat diterangkan Rasulullah teh ngalangkung ka pakuburan Siti Khadijah teh ya. Tidinya Rasulullah ngadoa ka Allah ngaoskeun ayat Al-Qur'an kadangu ku sekelompok jin nya, sekelompok jin ngadangu kana maca Qur'anna Rasulullah. Dugi ka diturunkeun ayatnya qul ya surat jin ayat pertama qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Cek malaikat Jibril ngawartosan ka Rasulullah, ya Rasulullah tuh itu jin ngadangu maca Qur'an salira anjeunna ngaresa ajaib ngarasa aheng kana dawuhan Gusti Allah. Dogikakeun eta kelompok jin teh ngucapkeun dua kalimat syahadat iman ka Allah iman ka anjeun diubaran Rasulullah. Cek Rasulullah orang Taif jalma nu katingali teu iman tapi aya makhluk Allah nu teu katingali ngimankeun ka Allah ngimankeun ka kuring. Wih, beres tidinya mulai sejarah Isra Mi'raj. Jadi buku Rasulullah
nya jalaran pinuh ku kasedih, pinuh ku kaprihatinan, nya berkah ku kasobaran Kangjeng Nabi. Akhirna Rasulullah dibubungah kunaon ku perjalanan Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tah hikmahna teh ngabubungah Rasulullah. Tabuh sabaraha? Salapan. Bade diteraskeun? Teras wae. Bade dugi ka tabuh sabaraha? 3. Aduh, jagoan ya. Rotinan biasanya tabuh sabaraha? Oh, sakadik dieu atuh. Ya ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak. Nomor katiluna hikmahna tina Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh naon? Allah rek nemongkeun kamulyaanana Rasulullah, ditemongkeun kamulyaanana Rasulullah. Naon sababna? Tina jumlah nabi nu 12.000 nabi, jumlah rasul nu 313, 314, ini nyebabkeun 315. Tina nabi jeung rasul nu diwajibkeun nyaokeun 25. Tina ulul ajmi dipilih deui 5. Mana? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Rasulullah aya nu dipilih. Teu aya sadayana ge nu diisrokeun dimirajkeun wungkul Rasulullah. Nah, tina jumlah nabi nu 12.000 teh 12.000 nabi teh ngan ukur Rasulullah nu diisrokeun dimirajkeun nuduhkeun bahwa Rasulullah teh jadi gustina sadayana jelema. Sayyidul makhlukin, Sayyidul mursalin, Sayyidul anbiya. Dugi ka Rasulullah pas Isra'na dongkap ka Masjidil Aqsa disambut ku jumlah nabi 12.000 nabi. Didinya ditemongkeun deui kamuliaan Rasulullah dipiwarang imaman. Anjeun nu ngimaman ieu netepan. Rasulullah ngimaman di makmumna sadayana nabi. Nya ditemongkeun naon kamulyaanana Rasulullah. Tilu tah. Kaopatna hikmah tina Isra Mi'raj naon? Allah rek marentahkeun hiji kawajiban anu henteu melalui pelantara malaikat Jibril langsung ti Allah ka Rasulullah. Mana? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu teh hiji kaparduan, hiji kawajiban kasaha ka umat Islam. Salagi jalma nak sehat, kalagi jalma salagi akal nya aya di diri urang mangka keur urang wajib ngalaksanakeun salat. Gering bisa teu bisa nangtung, pan bisa bari nyangigir, bari nangkara nya isarah ku panon ku talapok mata teu bisa diisarahkeun berjalankeun dina hate. Kakarek mun geus eueuh akalan teu wajib salat. Salat teh yeuh dina Islam as-salatu fil Islam karo sipil badan dina pada pokok-pokokna. Salat dina agama Islam teh diibaratkeun mastaka dina awak jelema. Nya, ibu bapak kira-kira jelema lamun eueuh leungeunan sah disebut jelema? Sah. Aya jelema nu eueuh leungeunan. Pandangan jelema mah nya eueuh leungeun teh kakurangan, padahal pandangan Gusti Allah mah eta teh kaleuwihan. Naon sababna? Sabab dicokot meureun ngurangan maksiat leungeunna nu sabeula. Pandangan jelema kurang eueuh leungeunna, tapi pandangan Allah mah hiji kaistimewaan. Jelema eueuh sukuan pantes disebut jelema? Pantes. Aya jelema nu teu aya sampeanan. Coplokeun we mastakana. Kira-kira lamun sah teh jelema nu eueuh mastakaan disebut jelema? Disebut nage naon? Juri. Disebut nage juri. Ya, bayangkeun lamun aya di hiji keluarga, di hiji imah, bapana tara salat, pamajikanana tara salat, anakna tara salat, akininina tara salat. Berarti keluarga naon? Keluarga juri. Berarti keluarga juri. Nah sababna sabab tara
Salat saking kupok-pokona salat teh nya. Allah disebutna naon ieu? Pembeda antara muslim jeung kafir, pembeda antara jalma iman jeung jalma Islam teh ngan dina salat-salatna. Ngan dina salat-salatna. Lamun umat Islam teu salat, berarti naon disebutna? Bingung. Islam KTP berarti nya. Islam KTP eta we disebutna teh. Islam bohong-bohongan Allah subhanallah. Alhamdulillahnya urang mah masih keneh dipaparinan iman Islam dalam kayaan daek sholat cirina daek cicing di masjid di tempat anu mulia. Mudah-mudahan we sing kamu kabawa mulia ku ieu patem Allah. Mudah-mudahnya urang sadayana hikmah tina Isra Miraj teh nya urang tiasa ningkatkeun kualitas salat urang nu tadina tara berjamaah anu berjamaah nu tadina salat na biasa-biasa saja ayeuna mah halus istimewa nu tara salat qobliyah badiah ayeuna mah qobliyah badiahan ya. Oh berjamaah pentingna berjamaah sumawana zaman Rasulullah aya sahabat nu namina sahabat Ummi Maktum lolong pandangan jelema lolong teh kakurangan pandangan Allah maka istimewaan naon sababna cek jelema mah ye indahna alam dunya teh mun katemo beureum koneng bodas emas jeung sagala rupa tapi pandangan Allah mah ya pandangan jelema lamun lolong teh kurang tapi pandangan Allah mah istimewa cek Allah ye ku kami dikurangan maksiat panon maneh berarti Allah maksiat panon keur urang mah nu bengras aya apanya karek kaluar ti imah ge atawa karek beunta ge urang mun teu bisa ngajaga mah doraka wungkul lewat HP ya keluar ti imah doraka aduh jeung sagala rupana ditingalieun mun teu tiasa ngaraksana eta sahabat Ummi Maktum jalma lolong bebeja ka Rasulullah ya Rasulullah abdi mah pan lolong kinten-kintena abdi mah meureun wios teh berjamaah ka masjid ge netepan we abdi mah di bumi cek Rasulullah Ummi Maktum anjeun boga leungeun gaduh boga suku bagaduh sehat sukuna sehat berarti eueuh udur keur anjeun teu berjamaah ka masjid eueuh udur keur anjeun teu berjamaah wayahna anjeun kudu ka masjid Allah nya maksakeun sahabat Ummi Maktum teh nya maksakeun pake itu kitu jare teu apal kumaha dina hiji waktos eta sahabat Ummi Maktum di tengah perjalanan bade ka masjid geubis belum geubis barang gubis teh ya lumayan jalan manu teu ninggal geubis barek teh kana batu yeuh tuurna ruksak bobolokot ku geuti nya teu lami aya makhluk nya meureun pandanganna mah jelema we cek Ummi Maktum mah diangkatkeun ngagugahkeun sahabat Ummi Maktum hayu Ummi Maktum udang terus dipapayang kitu nya digendeng sahabat Ummi Maktum dianterkeun ka masjid ka masjid eta makhluk mah eta jelema teu ngilu ka masjid barang wih di masjid jelema teh hayu Ummi Maktum dituntun deui dianterkeun ka bumi nah terus eta mah nepikeun ka saminggu sahabat Ummi Maktum dianter-anter ku eta jalmi mangkat anterkeun ka masjid anterkeun ka bumi ka masjid anterkeun ka bumi mah tidinya malaikat Jibril ngawartosan ka Rasulullah ya Rasulullah aya kejadian kejadian aneh naon eta sahabat anjeun saha Ummi Maktum ya Ummi Maktum cenah ditulungan ku sakadang iblis ku sakadang setan eta teh eta Ummi Maktum teh salila saminggu dituntun-tuntun ku iblis dituntun-tuntun ku setan karunyaeun ka Ummi Maktum manehna dianterkeun ka masjid dianterkeun deui ka imahna dijemput di imahna ka masjid di masjid dianterkeun ka imahna salila saminggu eta iblis bager ka saha ka Ummi Maktum teh dibejakeun ka Ummi Maktum Ummi Maktum bener anjeun sok aya nu ngagegendeng ka anjeun salila saminggu pas anjeun labuh nya kantenan Rasulullah eta teh iblis eta teh setan ngagebeg kabeh sahabat teh termasuk Rasulullah ge ngarasa heran nah aya iblis bager-bager teuing gitu kan nah aya setan bager-bager teuing cenah jigana aya gordun akhir ya berarti setan ditaroskeun deui ku Rasulullah ka sahabat ka Jibril nah bet kitu tumben-tumbenan eta iblis
nulungan jelema titah ka masjid nungtun jelema ka masjid dalolobaan mah setan teh ngalarang jelema ini ka masjid loba we godaan ka masjid mah nya. Aduh ya Allah. Da lumayan nya. Naon sababna pan ari nafsu mah pagaweana teh sok olo-olo gering saeutik lah panas tiis moal ka masjid nih. Alah nyeri suku nih moal ka masjid. Olo-olo nafsu mah ya. Lamun diakonan mah lumayan eta teh olo-olo nafsu mah paksakeun. Sahabat Umi Maktum ge lolong maksakeun ka masjid. Ku Rasulullah ditaros Jibril ning kitu bager tumben-tumbenan eta setan eta iblis bager. Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah manehna mah aya gordun aya sejapangna bager ge manehna mah licik setan. Nah licik kumaha? Heueuh dina nalika sahabat Umi Maktum mangkat ka masjid geubis labuh bobolokot ku getih ku Allah dihampura dosana 50%. Satengah tina dosa Umi Maktum dihampura ku Gusti Allah jalaran manehna rek mangkat ka masjid labuh terus dipaksakeun we ini ka masjid mah dalam keadaan udur banyak lolong teh tapi dipaksakeun we mangkat ka masjid labuh dina labuh eta ku Allah dihampura dosana 50% setengah dosana leungit. Cek setan apaleun setan mah apaleun cek setan lamun Umi Maktum labuh deui pasti kabeh dihampur matak da dituntun we ku setan teh palalaur Umi Maktum labuh deui ya lo nya iblis. Allahu Akbar. Ya lo setan mah matak kahayangan ningali jelema bener teh setan mah kahayangna teh supaya jelema teh sesat kahayangna teh supaya jelema teh aya dina kasasaran sabab pagawean iblis pagawean setan mah naon pahsa teh nya hayangna teh migawe goreng kitu jeung kitu. Ya, jadi hikmah katiluna, hikmah kaopatna Allah rek marentahkeun hiji ibadah anu mana eta ibadah teh langsung ti Allah ka Rasulullah. Terakhirna Allah rek nemongkeun kanyaah Allah ka Rasulullah jeung rek nemongkeun kanyaah Rasulullah ka umatna. Maksudnya kumaha Allah rek nemongkeun kanyaah Allah ka Rasulullah. Rasulullah teh ye awal parentahanna mah nampi salat 50 waktu kabayang. Lamun urang salat 50 waktu ayeuna nu kolot tambah gempor merenya mesti nyeri suku tambah nyeri suku merenya. Allah teh lain Allah direk cengkat teh Allah nyeri meureun kitu nya. Saking ku bangah-bangah bagana 50 waktu karek 5 waktu urang teh geus lumayan ngatur waktu teh ayeuna 50 waktu tidinya kumaha ya tidinya rek ditemongkeun kitu kanyaahna Rasulullah kan ngajadi umatna. Dina riwayat diterangkeun turun ka langit kagenep patepang sareng Nabi Musa alaihi salam. Naon sababna make ditepangkeun sareng Nabi Musa alaihi salam dina surat As-Sajdah diterangkeun janji Allah ka Rasulullah jungjunan anjeun engke bakal ditepangkeun ku kami jeung Nabi Allah Musa alaihi salam menjadi kalamullah. Di mana dibuktikeunana dina pas Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepang sareng Nabi Musa. Cek Nabi Musa ditaros jungjunan kenging naon oleh-oleh teh aduh iya cenah salat 50 waktu. Waduh, 50 waktu nirea kitu. Ya Rasulullah, anjeun cing nyaah ka umat anjeun. Anjeun mah tong wakal 50 rakaat, 1000 rakaat ke anjeun mah pasti mampu. Tapi tinggal umat anjeun cing nyaah ka umat anjeun. Saon sababna umat kami ge ye garagah nya. Taranagana karuat dibage sawaktu ge aduh meleleh. Kekuatan sawaktu ge cek Bani Israel mah ya Nabi Musa cingnya ka umat anjeun dirinya kumaha tuh sok deus deui ka pangeran deus deui ka nu agung sungkeun kirangan deui 5 waktu turun jadi 45 kirangan deui tuh Allah rek nemongkeun kanyaahna ka Rasulullah nu tadina 50 waktu dikurangan nepikeun ka jadi 5 waktu dirinya Rasulullah nyaah melaan duit itu sanes teu izin tapi nyaah kan ngajadi umat
umatna mentok aya dina 5 waktu. Cek Gusti Allah ka Rasulullah jungjunan 5 waktu nu dilaksanakeun ku umat anjeun pahalana mah sarua jeung ngalaksanakeun salat 50 waktu. Urang salat 5 waktu ganjaran pahala di sisi Allah nama sarua we seperti ngalaksanakeun salat urang 50 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kejadian Isra Mi'raj teh aya teh dina bulan Rajab. Ulang ini kapongker kaditu. Tadi Osamah bin Zaid nyebabkeun ka Rasulullah lam aroka kasiron tasumu pisuhuri tasumu pisakbana. Tak pernah ningal abdi kasalira karena nyerikeun saum seperti nyerikeun saum salira dina bulan Sa'ban walaran kahiji sabab loba jelema nu mohokeun kana bulan Sa'ban sabab kahimpit kedua bulan Rajab jeung Ramadan. Kadua diwaler ku Rasulullah alladzi turparu bihil a'malu wa uhibbu an turfa bil a'mal ila rabbil alamin wa ana shaim. Cek Rasulullah ka Usamah bin Zaid pangna kuring ngalobakeun puasa dina sasi Sa'ban mah sabab dina eta bulan teh bulan anu mana diangkatkeun buku catatan amal urang salila satahun. Sabab buku amal urang teh ye catatan amal teh aya amal harian nu diangkat ka langit teh, aya amal mingguan, aya amal tahunan. Mana harian setiap sore pada asar diangkat diasongkeun di malaikat hafadhah penjaga siang teh ka malaikat malam teh ieu catatan jelema si anu ya. Tak Rasulullah resep cenah mun harian teh dalam kaayaan Rasulullah saum dalam kenal Allah teh naros malaikat hamba kami nu diangkat amalna keur naon keur puasa. Tak resep Rasulullah masa saum teh karesepna Rasulullah mah. Mana deui aya deui amalan teh nu diangkat teh mingguan, amalan mingguan setiap Senin jeung Kemis, Senin Kemis. Matak aya puasa Senin Kemis. Rasulullah dalam kaayaan saum resep dina nalika ditaros ku Allah teh keur naon hamba kami keur puasa. Tah dina aya amalan nya buku catatan amal dina salila sataun diangkat ka langit ditutup dibuka lamaran baru tepatna dina pas malam nisfu Sa'ban tanggal 15 Sa'ban. Cek Rasulullah kuring resep dina nalika diangkat catatan buku amal salila sataun teh wa uhibbu dalam kaayaan wa ana shaim kuring teh dalam kaayaan puasa. Tak Rasulullah pangseureunna saum teh dina sasi Sa'ban di tanggal hiji teh sok diparatkeun nepikeun ka tanggal 15 ngan pada tinggal 15 ka dieu mah ngabatna kana makruh tarimnya kecuali nu sok Senin Kemis meureun tuluikeun Senin Kemis. Lamun nu sok puasa Dawi Daud teh naon tuluikeun puasa Nabi Daud. Lamun nu gaduh kodo mah nya kudu pisan nganu tara biasa saumah tanggal 15 ka ditu mah istirahatkeun bae. Panginten sakitu wae nya mudah-mudahan aya manfaatna khususna ka abdi umumna mah kasadayana laras nama mutlak eta mah ti Gusti Allah lepat nama mutlak tina kabodohan sim abdi tong waka ka mana-mana mungkin panginten doa nama ku pangarsa pun rama sing abdi cekepung sakitu billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pokok parantos kaulinga ku urang tos kakuping mudah-mudahan cing aya barokahna sareng manfaatna kanggo urang pipekeleun ibadah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kanggo nutup acara nyuwunkeun karna Allahna ka pangarsa pun guru Pak Haji tiba suka waktos yang tempat di sini.
Bismillahirrahmanirrahim.